kebiasaanana orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, anu kusim abdi dihormat, langkung dipayun, mangga urang sami-sami sangakeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam ngalaksanakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi berkah sareng rahmat matenana urang biasa hadir dina ieu kesempatan. Bapak, Ibu guru, anu kusim abdi dihormat, sareng ngarencangan anu kusim abdi dipibangga, langkung dipayun abdi ngaturkeun nuhun ka sadayana anu tos parantos kana ieu kasumpinganana. Mun hampunten bilih aya pasuhun dina panampilan atawa jamanana. Dina waktos ieu teh abdi bade ngadugikeun pidato ngeunaan watak jeung kabiasaanna orang Sunda. Watak jeung kabiasaanna orang Sunda teh nyaeta aya 3, nyaeta cager, bager, singar jeung pinter. Aya oge hiji sifat anu nganyirikeun pisan orang Sunda nyaeta sopan santun kanu leuwih ti kolot manehnana, lemah lembut, someah, jeung deui. Orang Sunda mah lamun ngomong boga bahasa anu khususna nyaeta khusus ciri medok. Ngomongna teh khusus orang Sunda pisan. Aya hiji kebiasaan orang Sunda nyaeta menana lamun tuang kudu aya sambel jeung lalabanana. Jeung paribasa mah aya nu kurang lamun teu tuang jeung lalaban jeung sambelna. Parantos disebutkeun di luhur, orang Sunda teh miboga watak khusus nyaeta siga anu tadi cager, bager, singar jeung pinter. Bagerna asal wae jeung boga sifat khusus nyaeta sopan santun kana leuwih kolot ti manehnana. Aya kebiasaan oge anu nyirikeun pisan orang Sunda anu biasa dilakukeun dina kehidupan sapoe nyaeta lamun tuang kudu aya sambel jeung lalabanana. Jadi urang teh kudu bangga jadi kaasup kana orang Sunda anu miboga watak anu nyirikeun pisan orang Sundana. Jeung urang oge kudu bisa ngajaga watak eta anu entong leungit jeung dipipohokeun ku nu lainna. Mun sakitu nu kusim abdi dipikahatur, hampunten bila aya kalepatan dina paribasa atau cariosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.